Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui sareng simkuring pun Khairunisa, nu baris ngadugikeun warta dina dinten ayeuna dina acara Warta Sunda di televisi pikeun pamirsa Sora Sunda TV. Bandung 13 Maret 2023, kaayaan pandemi COVID-19 di Bandung, serta sakuliah Jawa Barat masih ngajadikeun warga waspada. Sanajan, vaksinasi geus nyebar ka mayoritas masyarakat, tapi penyebaran virus nu terus teu aya ngajadikeun opat penting pikeun masyarakat ngajalankeun prokes. Di Bandung, pamarentah terus ngajarkeun pentingna jaga jarak nganggo masker jeung rajin cuci tangan. Sanajan data kasus COVID-19 geus turun pamarentah, tetep ngajaga protokol kesehatan di tempat-tempat umum, utamana di pasar, terminal, jeung tempat-tempat wisata. Sawatara, sakola oge masih ngalaksanakeun diajar daring kanggo ngirangan kontak langsung antara siswa. Pangeling-eling, pikeun tetep ngajaga kesehatan sareng ngawulakana protokol nu aya geus jadi bagian penting dina rutinitas sapopoe sanajan situasi ayeuna leuwih kondusif dibandingkeun tahun-tahun samemehna. Pamirsa, acara Warta Sunda dugi ka dieu dicekapkeun warta dina ieu waktos ngawartosan redaksi Warta Sunda. Simkuring Khairunisa sejak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.